kade orang bisa kabatur. Ada orang keur diawasi ku saha. Ari maneh atuh hari bisa nahu. Heueuh. Maneh ngomong kitu nya abi teh di prank pada abi teh. Har ari sia, maneh kumaha deui? Nya ditunjukkeun Taurat. Ah nya tah, kadang teh iman teh. Atuh sarua we maneh teh boleh kerkeun nya dina Taurat teh aya sifat Muhammad. Jadi urang nu salah sia belagu. Hah, nya. Niat rek ngeprank maneh rek ngeprank. Atuh kanyahoan urang. Budi ka jalma munafik. Apakah kamu berbicara seperti itu? Ah maneh mah boloho, ulah dibejakeun atuh kanyahoan. Cek Allah ya awalaya lamun ari sia. Apakah mereka juga tidak mengetahui bahwa aku lebih tahu kalau kepada apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka dohirkan? Rek didohirkan atau disebutkan ke orang Yahudi, anggar Allah. Kalau ngomong itu si kaum kana lapad udu kudu ngadoan jeung Musa lana kabisadaya robaka kapangan anjeun Musa yubayin maka ngajelaskeun ieu rob lana kabisadaya ma kana eta naon launuha ari warnana itu bakoroh qala ngadauh Nabi Musa inau saestuna Allah eta yaqulu dadauh Allah innaha sungguh ieu bakoroh teh eta bakorotun sapi sofrou anu koneng fakiun anu meles naon launuha warnana itu bako rosyid sadidatu sofroti tegas nama banget koneng tasuru anu ngabungahkeun itu bakoroh anazirina ka jalma-jalma nu narempo ilahi kata bakoroh bihusniha ku sabab bagusna eta bakoroh ae tujibu tegasna mangage kana bakoroh hum ka sinazirin qalu ngaromong si kaum Bani Israel teh ud'u kana lapad ud'u kudu ngadoa anjeun Musa lana ka abdi sadaya pikeun abdi sadaya robaka ka pangeran anjeun Musa yubayin maka bakal ngajelaskeun ieu rob lana ka abdi sadaya ma kana eta naon hiya ari tu bakoroh asa imatun nah eta non sapi aburan amilatun atawa sapi nosok digawekeun inal bakoro sungguh sapi aya jin sahu tegasna mah jirisna eta bakor alman uta anu disipatan ibakor bimaku perkara kira nu cara tegana imah eta tasabah saliru ieu bakor alaina ka abdi sadaya naha likasrotihi karena lobana ibakor falam nah tadi maka teu meunang pituduh abdi sadaya ilal maksudati kana sapi nu dimaksud bakorotul maksudah al bakoroh al maksudah wa inna jeung sungguh abdi sadaya insyaallah insyaallah mengersakeun insyaallah Gusti Allah eta lamuh taduna yakin menang pituduh abdi sadaya ilaiha menang petunjuk abdi sadaya kana eta bakoroh fil hadis eta tepinen hiji hadis laulam ada lapan laulam yastasnu lamun ada lapan laulam yastasnu lamun henteu ngaistisna henteu ngomong insyaallah gitu tulis laulam yastasnu lamun teu nyaris insyaallah tadi lama buyinat maka moal dijelaskan wajazmuhu bilam walama taya lama ngan ieu mah lebetengan apil madi jadi tengah jajemkeun ya apil madi lama buyinat maka moal dijelaskan itu bakoro lahum ka itu si kaum pikeun itu si kaum akhirul abadi nepikeun ka akhir abadi selamanya menjawab Kala ngadawuh Nabi Musa inau kana lapet inahu sungguh Allah eta yaqulu dadawuh Allah inaha kana lapet inaha sungguh eta bakarotun sapi ladalulun anu teu hina goiru mudalalatin tegasna mah teu hina teu dihinakeun bila amali ku digawekeun tusiru anu napakan anu membajak tusiru anu membajak al ardo kana bumi kana taneuh taqalubuha tuqalibu asana mah tataqallabu tukolibu nyante kita tukolibu anu mulak malik ieu sih bakoroha kana eta ardu liziraati pikeun tatanen ngabajak
Bulak-balik kitunya bulak-balik taneuh. Nah, taneuh bulak-balik pikeun tatanen. Wal jumlatu ari jumlahna eta sifatun sifat. Sifatu dalulin sifatna dalul. Sifat lapat dalul. La dalulun tusilul ardu anu gitu kan sifat. Nu kumaha teh hina teh tusilul ardu anu ngabajak taneuh tah. Lamun ngabajak hina dahilatin anu asub ieu dalul pinapi dina kalam napi la dalul. Wala taski jeung teu nyebor itu Baqarah al harta kana taneuh. Al ardo teges nama taneuh al muhayya'ata anu dicawiskeun anu disayogikeun ieu ardo li ziraati pikeun tatanen. Musalamatun anu disalametkeun ieu Baqarah minal uyubi tina pirang-pirang kacacadan tina pirang-pirang aib wa asaril amali jeung tina pirang-pirang tapak gawe istuning dijadikeun pet binatang peliharaan we juga ucing gitu tara digawekeun la syiata anu teu aya warna eta maujud launa tegas nama teu aya warna eta maujud piha dina itu Baqarah. Tawa hobarna fiha boleh lah. Ghairu launiha anu salian ti warnana ieu Baqarah. Qalu ngararomong itu kaum al-ana kana lapad al-ana dina waktu ayeuna jita ngadongkapkeun salira ya Musa bil haqi kana nu bener. Nah, karti ayeuna mah. Natokta tegasna mah nyarios salira Nabi Musa bil bayani kalawan penjelasan atami anu sampurna ieu bayan. Emang tadi can sampurna gitu. Sapi ngomong sapi teh sampurna teh leuwih teh sampurna. Fatolabu maka mararenta is maka nareangan itu si kaum ha kana Baqarah. Fawajadu tuluy manggihan si kaum ha kana eta Baqarah indal fata di munggu seorang pemuda. Albari anu gawe hade ieu sifata bi ummihi ka indungna ieu sifata. Fastarau salajengna mareuli itu si kaum Bani Israel teh ha kana eta Baqarah bimil miskiha wow bimil miskiha kalawan sapinuh kulitna eta Baqarah nawanana zahaban emasna. Wow keren kitu nya matak tong hese-hese ke urang nu berat sorangan lamun ti guru teh geus kitu we. Emas tersebut sebetulnya aya nu ngartosan malak Jibril. Jang ke lamun anu datang isapi boleh dijualnya kecuali sekian anu cenah. Aku mah leuwihan we muncul urang mah gitu. Aya nu nyebatkeun ieu teh nu bogana teh nini upami telepat hikayah-hikayahna teh kan. Jadi dijualna teh kitu dihargakeun selangit pisan. Ari taeun dah hayang katanya dimukjizatkeun ku Allah. Nabi Musa kan tidinya bijana mukjizat. Fadzabahu tuluy marencit utusi kaum kana Baqarah. Wa makadu jeung teu deukeut-deukeut itu si kaum eta yafaluna migawe itu si kaum ampir we teu migawe. Naha ligolai samaniha karena mahal hargana eta Baqarah. Nya atuh.
Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis lau dzabahu an lapad lau dzabahu lamun mah mareunjit itu kaum aya baqaratan tegasna makana sapi kanat maka bukti kanat ajzatu aus kanat anu bukti baqarah gitu eta teh aya lain ae atuh kasep sekali deui lau dabahu lamun mah mencit si kaum aya baqaratin kana nu mana wae sapina lain aya tegesna nya kana naon wae sapina kana anu bukti ieu baqarah la adzaat maka yakin nyukupkeun itu baqarah nu aya baqarah eta hum kakaom walakin sadadu tetapi na ngaberat-berat itu si kaum ala anfusihim ka pirang-pirang dirina si kaum fasadada maka ngaberatkeun saha Allah Gusti Allah alaihim ka itu si kaum tuh kan ngaberat-berat cek urang ngaririuh maneh gitu cek ajengan aa weh nu teu dititah montong inisiatif sorangan sok-sokan kecuali memang ahlina dan demi kebaikan enggak apa-apa wa id qataltum jeung ingat dikala marehan maraneh kabeh nafsan kana hiji awak-awakan pada roktum tuluy silih padu maraneh kabeh fihi dina eta nafsan salah fihi eta tetep dina lapad pada roktum gitu idgham ta'i ari ngaidghamkeun huruf ta ngasupkeun huruf ta fil asli dina asalna fid dali dina dal asalna mah ngasupkeun ta kana dal nah kumaha asalna wajan tafa'ala ya tafa'alu surah majid b warna sani bab 4 kalimat kalimatnya tafa'ala ya tafa'alu tadaro'a ya tadaro'u tahta tak kamodorean etanya diasupkeun kana dal eta teh di qasdil idgham teh berarti nalika di qasdil idgham tak teh tak kamodorean digantikeun heula kana dal nah cenah betana ditukeurkeun kana dal nya meh bisa diidghamkeun we kitu ilmu getak gatuk dina ilmu sorof pada kitu geus kitu kumaha tafa'ala kan jadi tadaro'a jadi dadaro'a sok sukunkeun dal nu kahijina li qasdil idgham teh antus kinal awal tu dirja fisani nalika sukun nu kahiji bisa dibaca teu henteu datangan hamzah wasol meh bisa dibaca jadi id daroktum sok asupkeun dal nu kahiji ka nu kadua jadi iddaroktum gitu kasep kartosnya udah ayata khosomtum tegasna mah silih padu maraneh kabeh wa tadafatum jeung silih tolak maraneh kabeh fiha dina eta nafsun dina eta nafsan dina masalah nafsan eta anu dipayahan silih tuduh we wallahu ari Allah eta mukhrijun anu ngaluarkeun Allah mudhirun tegasna mah nu ngadohirkeun Allah ma kana perkara kuntum anu bukti maraneh kabeh eta taktumuna nyarumputkeun maraneh kabeh kana ma 7 menit deui lah min amriha tina urusanana itu si nafsan wa hada ari ieu kalimah wallahu mukhrijun wa ari kalimah wal mukhrijun makuntum taktumun eta kalimat eta ari ieu kalam wal mukhrijun eta i'tiradun kalimat panyela selingan iklan wa huwa ari lapad ieu lapad naon lapad salapan wa huwa ari ieu lapad id qataltum nafsan
kisah id qataltum nafsan teh eta awalul qisati mimiti kisah. Jadi diheulakeun ituna heula. Diheulakeun plot twist. Plot twistna didahulukan. Awal kisahna mah teh dieu. Ingat enggak ketika kamu saling tuduh? Nyata nyambungna kanu ayat sebelumna tadi. Fakulna maka ngadahu kami nu agung idribu kana lapad idribu tenggelkeun ku araranjeun hu kasih kotil. Kanu dipaehan teh tenggelkeun so kasih kotil. Aya kotil teh sendiri dipaehan bibadiha kusapalihna ieu bakoro. Paduriba tuli ditenggel. Itu si kotil bilisaniha kuletahna ieu bakoro. Awa ajbi biha atau aku tungtung ekorna ya bakoroh ajbi. Ajbun teh eta pangkal ekor mun Indonesia mah ajbi biha pangkal ekor fahaya tuluy hirup itu sukotil. Alhamdulillah alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid din wa dinil akhirah. Allahumma amin. Wa qala salajana ngadawuh itu si kotil nu dibunuh teh si mayitna si zombie ngadawukeun kotala kana lapad kotala geus maehan make geus da fi'il madi oke ni ka abdi saha pulanun si mang anu cenah si pulan tuh si itu tuh wa fulanun jeung ari si pulan teh eta libenae ammihi kabogaan dua anak emangna ieu si zombie. Alhamdulillah. Wa mata jeung maut itu si zombie fahurima maka dihalangan we ieu si ibnae almirosa kana warisan wakutila tuluy jeung tong tuluy itu wakutila jeung dieksekusi we itu si pulan si ibnae oh kia atuh salah itu teh teka harti kotalani pulanun wa pulanun gitu kumaha lieur tong make ari kotala mayahani ka abdi sah pulanun si mang itu wa pulanun jeung si mang eta tah cenah kitu nya li benai amihi anu tetep ieu pulan jeung pulan okay? Kabogaan libenai amihi kabogaan dua anak emangna kumaha kabogaan dua anak emang heuh kitu kabogaan dua anak emangna si zombie ta eta si pulan jeung pulan teh anak emangna jadi emangna teh boga anak nya jadi dipaehan teh emangna boga anak lamun emangna boga anak mah berarti kapi lanceuk kapi adina teh boga anak alo berarti dipaehan teh ku dua alona ngerti teu gitu naon ya naon rapi romo yang siap kudu ayeuna pisan nyajung ya berarti kumaha misalna teh bisa teu ngarti kenehnya si Ujang teh maot dipaehan ngartos tah si Ujang teh dipaehan kusa dipaehan teh ku dua alona teh berarti anak emangna nya emangna teh duaan misalna teh aing lieur ya lah si Romo deh
Jadi cover. Waalaikumsalam. Ya, sekali deui. Saya we, ieu. Junet. Saya teh Junet. Boga kolot, abah boga adik mang berartinya. Mang saya teh boga anak. Si Hasan jeung si Husein. Oke? Mang saya teh boga anak. Si Hasan jeung si Husein. Tah, si Hasan boga anak, si Husein boga anak. Ngertos? Pulan nu kahiji ti si Hasan, pulan nu kadua ti si Husein. Ngerti? Alo berarti urang teh dipaehan ku si anakna jeung Hasan Husein. Kumaha ngomong teh? Urang teh dipaehan ku anakna si Hasan jeung anakna si Husein. Ngerti? Nah, Hasan Husein boga anak, pulan kahiji pulan kadua. Nah, pulan kahiji jeung pulan kadua teh kabogaan dua anak mangna saya. Da kade ieu salah tarkibna, salah tarkib lieur. Kayak itu di tengah nanya hilap deh kayaknya teh. Nah cenah bet maehan ka urang sabab urang pan hartana loba. Mun urang paeh harta teh ka ahli waris. Bapak geus maot, anak teu boga, emang geus maot, Hasan Husein kapi adik saya geus maot, kari alo tah si pulan jeung si pulan teh, pulan hiji pulan kadua anak Hasan jeung anak Husein. Kumaha carana meh menang warisan? Urang kudu paeh heula. Akhirnya dieksekusi saya kuduaan eta meh menang warisan. Tah geger tah urang paeh nah bet maot sanu maehanana ieu sodagar kaya meureun kitu nya meureun. Duka teh hikayat nu aslina anu mah kan meh menang warisan eueuh deui walti saya kudu paeh meh menang warisan mah nya saya dipaehan dihirup ku buntut sapi da geger. Sodagar kaya meninggal meureun nya. Pas nalika saya hirup deui ditunjuk tah si pulan jeung si pulan. Fahurima pan. Lantaran mayahan mah jadi kehalangan mendapatkan warisan. Keur mah naon? Keur mah dihalangan. Kumasih bahasana geus mah dihalangan kudu dipaehan gitu. Ya tambah-tambah nya teu menang waris nya dipodaran. Geus eta mah dieksekusi entena mah. Saya sendiri sebagai zombie Junet paeh deui geus selesai tugas mah. Kadzalika Qala ngadawuh Allah Ta'ala dengan Allah kadzalika tingkahna seperti eta ngahirupkeun. Nah, seperti itu si zombie apa? Si zombie eta tinggal hirup deui nya. Al ihyai seperti itu ihya. Yuhyi ngahirupkeun sa Allah Gusti Allah al mauta ka jalma-jalma nu mararaot. Terkenal hikayat ieu mah. Wa yuri jeung nembongkeun Gusti Allah kum ka araranjeun ayatihi kana pirang-pirang ayatna Allah tanda-tanda Allah dala ila kudratihi tegasna kana pirang-pirang tanda kekuasaanana Allah. Dalil teh petunjuk tanda. Kenapa sih Allah mendohirkan tanda-tandanya untuk kita? Lalakum pastina araranjeun kabeh eta takiluna berakal maraneh kabeh mikir. Tatadabaruna tegasna mah ngalap pitutur maraneh kabeh. Mengambil pelajaran. Fata lamuna tuluy ararapal malaneh kabeh anal qadira kana sungguh zat anu maha kawasa, zat anu kawasa ala ihya'i nafsin kana ngahirupkeunana awak-awakan, kana ngahirupkeunana jiwa wahidatin anu hiji. Eta qadirun kawasa, eta qadirun anu kawasa. Si al tanya zat Allah. Sungguhnya zat Allah yang kawasa ngahirupkeun hiji eta si zombie tadi berarti dia juga qadir ala ihya'i nupusin kana ngahirupkeun pirang-pirang jiwa kasiratin anu seueur ieu nupus fatu minuna tuluy bisa arariman maraneh kabeh pan bisa iman dari kitu mah gitu. Tong minta bukti leuwih di kitu nya. Urang mah cukup kieu, ieu Quran nyata mukjizat. Yakin benerna henteu bohong berarti. Cek Al-Qur'an, ye berita bareto Nabi Musa tah ngahirupkeun nu maot tah. Hirup tah nu paeh, geus sababaraha poe hirup deui jadi zombie. Meskipun paeh deui. Manya maneh teh percaya. Tah, maka sekarang hari ini kita jangan sampai minta nu teu pararuguh. Gusti ngadoa, ya Allah, abdi
bisa lah meh iman kuat imam Gusti cik dohirkeun ieu tong jelema we ieu we laleur geus paeh cenah utak saeutik we Gusti meh abi teh yakin pisan ke diajab ngantos naon sababna berarti maneh teh yakin kana berita Al-Qur'an yen bareto tah nya nu maneh ayeuna sanksi ragu-ragu ieu dihirupkeun deui ku Allah sanggup tah ketika Allah sanggup ngahirupkeun hiji jelema berarti sanggup ngahirupkeun loba jelema anu geus pararae kurang yakin naon deui sakali deui tong menta nu teu pararuguh da geus aya di dieu tong mujizat karomah we hayang ditempokeun bisi lamun geus ditempokeun ku Allah dihaja ditempo usik teu iman hancur urang da kitu nya aturanana kitu siapapun orangnya atau kaumnya ketika ditampakkan mukjizat anger keneh teu iman dihancurkeun ketentuanana teh kitu tak singsieun bisa jadi aya bencana rek tsunami atau apapun itu ya eta teh jangan dohirkeun ka kawasan Allah sebelumna teh jadi jelema-jelema anu raruksak di dinya teh teu cukup ku karomah hiji wali anu aya di dinya masih keneh teu iman masih keneh darora ka atuh diajab gitu bisa jadi tah naning di dieu henteu dawuh nu mentah jelema-jelema balalager suma kosat tah sadengnya kosat naon kosat teh teuas naon kulubukum pirang-pirang hate araranjeun kabeh ayuhal yahudu hei ingat hei eling jelema orang Yahudi gila kan solubat tegas nama teas ankobu itu kulub tegas nama teas itu kulub ankobulil haki tina narima kebenaran lain kebenaran kebetulan bener we tina narima bener mimba didalika tina satos itu ngahirupkeun si zombie teh Allahu akbar kurang kumaha deui nya kelah kabeuki teuas hatena teh beuki membangkang we al mazkuri anu tutur terus nu ditutur min ihail qatili nyaeta tina ngahirupkeun si qatil anu dipaehan wama jeung tina perkara qoblahu anu tetep ieu mah sebelum ieu ihya minal ayati nyata ti pirang-pirang ayat tina pirang-pirang tanda geus kelah kabeuki teuas kadinya urangnya fahiya maka ari itu kulubukum teh eta kal hijaroti bagaikan batu wah ya mah batu we euy fil qaswati dina teasna au asado atawa leuwih banget naonana qaswatan teasna minha tibatan eta hijaroh tingali cek Allah ya teh saur Allah nu dadawuhna teh teas hate sia mah kawas batu we leuwih teas sia mah tibatan batu kitu wa inna minal hijarati nah berarti disebut leuwih teas tibatan batu emang batu lunak kitu tuluykeun wa inna minal hijarati jeung sungguh eta tetep tina batu lama yakin aya batu mak dieu teh perkara sesuatu eusina batu lama yakin aya batu isim ina muahhar make lam ibtida waw aya alfiahna ya tafajjaru anu mancer minhu tina ieu ma tina ieu batu lama ma eta isim batu taminhu teh tina eta batu tina ma naon al anharu pirang-pirang walungan apakah kamu tidak melihat itu di sungai-sungai banyak batu kan masih teraliri oleh air nah ari sia wa inna minha jeung sungguh eta tetep tina itu hijaroh lama yakin aya batu yasakkoku anu belah fayahruju maka tuluy kaluar minhu tina eta ma naon alma ucai fihi eta tetep dina lapad yasakkoku idghamu ta'i ari ngahijikeun ta ngasupkeun ta fil asli dina asalna fi sini dina sin lamun teu kaudak bit kitu nya geus lumayan rada dicepetkeun tos bahkan ada di antara batu-batu tersebut ketika dipecah dibelah keluar air kumaha mun siaran botak dipepeskeun getian aduh hampura euy kasep kenang-kenangan batu oge lamun dibelah aya cai sampai caiana ari hate maneh nuikeun wa inna minha tuluy bae disorot bae seri
Aduh, wa inna minha jeung sungguh eta tetep tina hijaroh lama yakin aya batu. Sami juga tadi logatna. Yah bitu anu murag anu ragrag ti luhur ka handap. Yah bitu anu murag ieu mah yan zulu tegasna mah turun ieu mah. Min uluwin ti luhur ila aspala ka handap ti luhur ka handap ragrag murag. Min khasyatillahi tina sieun ka Allah karena sieun ku Allah gitu. Wa qulubukum jeung ari hate-hate maraneh kabeh eta la tata asaru teu mere tapak teu non tidak bertapak kumaha sih teu narima katapakan teh lamun Indonesia teh tidak berbekas bagus eta la tata asaru tidak berbekas hebat tidak berbekas wala talinu jeung teu leuleus la tata asaru eta tidak berbekas ieu si kulub wala talinu jeung teu leuleus itu si kulub wala takhsya'u jeung teu khusyuk teu bisa konsentrasi malaweung we itu si kulub urutna euy ngahirupkeun kamar teh percuma cek misal percuma nya sabaraha poe teh neangan sapi coba sapi koneng eta sabaraha poe neangan sapi koneng eta bari kan cek kaumna teh ud'u lana robaka Musa ciklah rutinan deui rutinan atuh lamun ayeuna mah dibayangkeun nya boleh kan rutinan yuk rutinan deui sabaraha poe mun rutinanana dukanya duka kumaha nah langsung ngadoa Nabi Musa teh ya Allah ting kumaha kan nah rutinan hayu atuh rutinan jeung urang rutinan heula eureun saminggu tah mencit domba merenya eta mah mencit kambing jang naon teh jang ngahirupkeun nu paeh jang ngabuktikeun saha nu ngabunuhna teh bayang Allahnya nah ari geus hirup deui kumaha awas percuma cek Nabi Musa teh sia mah nu imana ngan sakadikan kasep Masya Allah. Wa qulubukum la tata'asaru la tanu la tahsya'u. Kade kasepnya si Husain langsung tunggu teh Husain. Kaing ya. Henteu tong kitu saya mah teh kitu kasep lah. Tulikeun. Wa ma Allahu. Mana Nabi teh? Wa ma jeung henteu Allah hari Allah. Eta bigopilin. Nu gapleh Allah. Allah tegaplah teh poho. Hati-hati Allah tidak lupa. Wa ma henteu wa ma jeung henteu Allah hari Allah eta bigoplin anu hilap Allah amma tina perkara tak maluna nu migawe maraneh kabeh kana mah hati-hati Allah tidak lupa apa yang kamu kerjakan hati-hati kecirian sia eta gitu wa inna ma yuahiru jeung pastina nangguhkeun Allah ngahirkeun Allah kum ka aranjeun kabeh liwaktikum kana waktu maraneh kabeh Allah nangguhkeun meh naon meh disiksana leuwih pedih engke sia sok tuluy cenah doraka tuluy cenah numpuk dosana jadi ka disiksana teh leuwih berat dipanjangkeun di umurna teh nu karitu mah beuki main-main we dengan wanita-wanita ya wa fi qiraatin jeung eta tetep nyanyi qiraat mah tong make eta jeung tingkah tetep dina hiji qiraat bitahtaniyati ku cecek dua di handap tahtaniyah berarti yaf'alun oke bitahtaniyati ku cecek di handap tahtaniyah mah wa fihi jeung eta tetep dina ieu tak maluna lapat tak maluna yaltifatun ari ngalih pindah anil hitobi tina wuku muhotob ngalih tina wuku muhotob nya ngalihkeun dialog anil hitob tina dialog atuh ieu mah tong wuku entong anil hitobi tina dialog asal mah kan ngadongkeun batu ya tinggal itu batu mah non ieu cik atuh hate-hate sia teh euy tegas-tegas ting juga batu bahkan sia leuwih tegas sibatan batu apal teu aya batu nu eta batu teh dia si batu tersebut dia teraliri di antaranya air ada juga dia batu yang ketika dibelah dia itu mengeluarkan atau di dalamnya dia ada air ngerti terus tahu nggak batu ketika dialungkeun ka luhur ka handap dia ragrag atau batu nu ragrag ti luhur ka handap apapun itu ya di gunung rururuk nah cik betragrag sieun ku Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan karena ngabahas batu pokoknya batunya aya nu batu sia lain batu hayo maneh eta ngartos pindah dah ngadongkeun batur kamu ngartos teh
Komo lamun tek dipanjangkeun deui keur ngabahasa ieu teh. Jauh dia Bani Israel. Tuh Bani Israel mah heunya Israel mah mereka ngabahasa ha Bani Israel. Ari cek Allah dia wa mallahu biqabilin amata malun. Urang mah Israel mah dan kepadanya lah kamu dikembalikan kan. Oh, lain Israel hunggul, lain sia oge. Afatat mauna. Nah tuluy hararayang maraneh kabeh. Ayuhal mu'minuna, hei orang-orang yang beriman. Hei ingat orang-orang yang beriman. Ayu minu kana yen arariman itu Yahudi Bani Israel. Berarti Yahudi zaman Nabi Muhammad ya. Al Yahudu tegas nama orang-orang Yahudi lakum ka araranjeun. Namanya hayang imannya si Yahudi ka maneh. Wa qad kana bari nyata bukti saha parikun hiji golongan. To ipatun tegas nama sagolongan, teu kabeh berarti teu kabeh minhum ti Yahudi ahbaruhum tegas nama para naon rabi-rabina itu si Yahudi, ulama Yahudi mah rabi disebutna teh. Eta yasmauna hobarkana. Eta yasmauna ngadararenge itu Yahudi kalamallahi si ahbarnya. Si Farik marja kana Farik. Eta yasmauna ngadararenge itu Farik si ulama teh. Kalamallahi kana dawuhan Allah fi Taurat dina Taurat. Apaleun manehna mah. Summa yuharifuna tuluy ngagantikeun itu si ahbar si Farik hu kana kalamallah. Yugoyiruna tegas nama ngararobah itu parikun ulama Yahudi teh hu kana kalam Allah. Mimba dima tingkah tetep itu yuharipun teh tina saatos yen mimba dima aqoluhu tingkah tetep saatos yen ngalalarti itu si farikun hu kana kalam Allah fahimu tegas nama ngarti itu si farikun hu kana kalam Allah. Aduh kok ketunduh dia kasep jam sabaraha teh 10 menit deui kumaha tuh. bonus tambahan artinya. Bonus Junet keur nikmat mana bi teh orang-orang Yahudi nepikeun ka ayeuna ya kitu we ketang hese. Bahkan orang Nasrani mah komo tara macat Injil tara eta we pas ka gereja we dipangmacakeun Injil ku romo-romo nanti. Jadi mau ngagali sorangan berjeng umat Islam sapoe sabaraha kali maca Quran teh nu maca mah. Wahum bari ari itu si farikun eta ya lamuna ararapa farikun. Aneh ya. Annahum kana sungguh itu si farikun eta muftaruna nya. Eta muftaruna anu jijieunan itu si farikun. Padahal maneh teh apal. Nalika ngarobah ke maneh teh apal itu ulah, tapi tetep we da sieun leungit follower. Wal hamzah ari hamzahna, wal hamzatu ari hamzahna. Dina naon hamzahna nya mana tadi teh? Afatat maun tu hamzahna. Afatat maun aya di luhur. Eta lil ingkari pikeun ingkar. Jadi bukan bertanya. Ae la tatma'u. Bukan bertanya tapi mengingkari. Cik atulah nih hayang keneh iman tuh kan jelema kitu patut gitu. Itu ngarepkeun deui lah katanya. Aya la tatma'u tegas mah ulah ngarep-ngarep aranjeun kabeh. Mukminun gitu. Falahu maka eta tetep sabiqotun fil kufri. Falahu maka tetep yang Yahudi. Maka eta ka Yahudi sabiqotun ari ti heula, ari anu ti heula fil kufri dina kakufuran. Wa idalaku jeung apabila payu nepungan itu Yahudi munafiqul Yahudi tegasna mah jalma-jalma munafikna orang Yahudi kasaha nepunganana alladzina ka jalma-jalma amanu nu arariman ieu ladina qalu maka ngajar rablong itu si Yahudi amanna kana pada amanna iman abdi sadaya mah iman juga Abdullah bin Salam esa eta teh poho deui si pangkhianat eta teh nu ngadu domba Sayyidina Ali jeung Muawiyah nih nah kitu teh bi ana Muhammadan tunduh euy kana sungguh Kangjeng Muhammad teh eta nabi wa huwa ari Muhammad eta al mubasysyaru
anu diberi kabar gembira sahabihi Muhammad, yang diberikan kabar gembira. Tong diberi anu dijadikan gitu, tong diberi anu dijadikan kabar gembira sapa bihi Muhammad, anu dijadikan kabar gembira ieu sapa bihi ieu Muhammad fi kitabina dina kitab abdi sadaya Taurat. Kitu cek orang Yahudi teh lamun papanggih jeung nu araliman abi ge iman da ka Muhammad tah aya tah dina Taurat tanya cenah Muhammad aya nang kitab Taurat Muhammad tapi disalahgunakeun. Jadi pas dina Injil teh aya Nabi Muhammad da bisa disalahgunakeun deui anggar we teu percaya. Wa idza khala jeung apabila balik itu Yahudi salah tong Yahudi engke payana dihareup roja teh balik sabatuhum sapalihna itu munafikul Yahudi luhureunana. Wa idza khala jeung apabila balik sabatuhum sapalihna itu munafikul Yahudi ila ba'din ka sapalihna deui lamun geus balik ka kelompokna deui qalu maka ngajar rablog itu munafikul Yahudi ae ruasauhum tegas nama para pemimpinna munafik alladzina nyata jalma-jalma ru'asa'ahum qalu ru'asa'uhum qalu ngadawu saha ru'asa'uhum ieu para pemimpinna munafikul Yahudi ngomong alladzina eta jalma-jalma lam yunafiku anu teu munafik iladina liman kajalma Yahudi dia nah fako nu munafik iman orang Yahudi ga anu munafikna atuh hadisuna nah nyaritakeun aranjeun munafik hum ka alladzina amanu ay al mu'minina tegas maka jalma-jalma nu arariman kana prank rek ngeprank padahal manehna kena prank bima kana perkara fataha nu mukakeun saha Allah Gusti Allah alaikum ka araranjeun ae arrofa tegasna mah merenyaho Allah kum ka araranjeun fit Taurati dina kitab Taurat min na'ti Muhammadin nyaeta tina sipatanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhaju karena supaya ngahujat berargumen itu si alladzina amanu kum karanjeun kabeh sia mah liyukhasimu tegas nama karena supaya maduan itu alladzina amanu kum karanjeun kabeh ngarti teu ge gara lucu gara walamu ari lamna eta lisoyru roti tetep pikeun ngajadikeun karena supaya ngajadikeun hujah bihi ku ieu ma fatahallah bima fatahallah eta inda robikum dimungguh pangeran aranjeun kabeh fil akhirati di akhirat engke aduh sia wa yuqimu jeung ngadegkeun ngabuktikeun itu alladzina amanu ngadegkeun ngabuktikeun alaikum ka araranjeun kabeh al hujjata kana hujah fi tarki ittibahi dina ninggalkeunana milu ka Kangjeng Nabi Muhammad ittiba milu fi tarki atbahi pegalanya fi tarki nya anu teh imah anu ka Kangjeng Nabi sarta nyaho araranjeun kabeh bisidqihi kana apalna kana Nabi Muhammad bisidqi kana jujurna Nabi Muhammad afala taqiluna nah tuluy teu waras maneh teu mikir maraneh kabeh annahum kana sungguh itu alladzina amanu teh eta yuhajjuna maduan itu alladzina amanukum karanjeun kabeh idza haddastumu apabila naon tadi teh atau hadisna teh ngararomong maraneh kabeh bermuhadasah berdialog hum ka itu mukminun fatantahu maka eureun maraneh kabeh eureun atuh gitu qala ngadawuh Allah taala awala ya'lamuna nah jeung teu ararapal itu orang-orang Yahudi al-istifham ari istifham pertanyaan awala nah eta tali takriri pikeun netepkeun tali takriri tetep pikeun netepkeun wal wau ari wauna wa aya istifham wau aya alifnya hamzah nah wau aya wauna ari wauna ada khilu anu asup ieu wau alaiha kana ieu hamzah
Eta lil atfi tetepikeun atap pikeun ngahubungkeun kanu samemehna. Tuluy. Nah maneh teu apal gitu. Anallaha kana sungguh Allah. Bodor. Eta ya'lamu uninga Allah ma kana perkara. Yusiruna anu nyumputkeun ka maraneh kabeh kana ma. Wa ma jeung kana perkara yu'linuna anu ngadohirkeun nu nemrakeun maraneh kabeh kana ma. Ma tegasna mah kana perkara yukhfuna anu nyumputkeun nu nyamarkeun maneh kabeh kana ma wa ma jeung kana perkara yudhiruna nu ngadohirkeun nu nemrakeun maraneh kabeh kana ma sarua juga tadi min dalika tina itu sifat Kangjeng Nabi na tu Muhammad marjana jauh tuh wa ghairihi jeung selain ieu dalik fayarau andalik tuluy baralik deui we itu si Yahudi andalika tina teu iman. Oh sakitu heula urang antos ngalogatna ka Sep sok tingali Bandungan tingali wa idza lakunya orang Yahudi apabila bertemu dengan orang beriman manehna ngomong kumaha abi ge iman da abi ge juga si Akbar gitu manehna henteu abi ge da abi ge sami da osok naon percantan abi ge ka Kangjeng Muhammad nahajik tah ningali ieu Tauratna tah tingali nya aya nya tuh sifat Kangjeng Muhammad teh kieu saminya nya bukti nya abi ge iman cek saha teh cek orang munafik Yahudi dan nalika balik deui manehna teh iman da abi mah berserta kalian abi itu mah ngabohong ngeprank cenah ngarti teh cek munafik Yahudi pas balik deui ka golonganana abi ngeprank sia tadi kumaha kitu cek urang teh nya tadi pas ka ditu iman abi padahal mah teu kok aing dikikeun nih tahnya padahal mah aing ditipu belagu geueuh cek para pemimpinna kieu tinggal ikeun wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu cek para pemimpinna teh kieu qalu ru'asauhum cek para pemimpinna teh kasaha ngomongna pemimpinna teh mun cek urang mah ustadna ngomong kanu munafik Yahudi jalma nu teu manafik kana ustadna para rabina ngomong kanu munafik kieu cenah hah ari maneh atuh hari dieu heuh maneh ngomong kitu nya abi teh diprank padahal abi teh har ari sia maneh kumaha deui nya ditunjukkeun Taurat tah aya tah padahal teh iman teh atuh sarua we maneh teh ngabolekerkeun nya dina Taurat teh aya sifat Muhammad jadi urang nu salah sia belagu nya niat rek ngeprank manehna nu kaprank atuh kanyahoan urang teh salah sia mah lah kan ditinggalikeun tah dina Tauratna sia belagu aya nu kitu nya eta teh cek saha cek orang Yahudi atuh kanyahoan tinggal ustaz Yahudi boloho deh mata kalau dikieun cek sakali deh cek para pemimpin Yahudi ka jalma munafik apakah kamu berbicara seperti itu maneh mah boloho kelah ka dibejakeun atuh kanyahoan cek Allah ya awala ya lamunna ari si enggan apakah mereka juga tidak mengetahui bahwa aku lebih tahu cek Allah kepada apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka dohirkan rek didohirkan atau disebutkan ke orang Yahudi anger Allah mah apalnya apakah munafik termasuk si ru'asa nanti ustad Yahudi nanti apalin gitu apalin nah atuh teu we jadi prank berlipat-lipat niat ngeprank kaprank ru'asana sia mah beleguk manehna ge kaprank sia mah beleguk beti bejaan sia anu beleguk cek Allah sia anu beleguk nah maneh teu sadar itu rek disumputkeun atau didohirkeun Allah mah apa sia teh nyumputkeun subhanallah anallah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun subhanallahnya tak kitu ngaos makasep kade urang bisa kabatur ada orang keur diawasi ku saha Allah wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka shalawat Allahumma shalli ala wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu cek para pemimpinna teh kieu qalu ru'asauhum cek para pemimpinna teh kasaha ngomongna pemimpinna teh mun cek urang mah ustadna ngomong kanu munafik Yahudi jalma nu teu manafik kana ustadna para rabina ngomong kanu munafik kieu cenah hah ari maneh atuh hari dieu heuh maneh ngomong kitu nya abi teh diprank padahal abi teh har ari sia maneh kumaha deui nya ditunjukkeun Taurat tah aya tah padahal teh iman teh atuh sarua we maneh teh ngabolekerkeun nya dina Taurat teh aya sifat Muhammad jadi urang nu salah sia belagu nya niat rek ngeprank manehna nu kaprank atuh kanyahoan urang teh salah sia mah lah kan ditinggalikeun tah dina Tauratna sia belagu aya nu kitu nya eta teh cek saha
cek orang Yahudi atuh kanyahoan tinggal ustaz Yahudi boho deh mata kalau dikieukeun cek sakali deh cek para pemimpin Yahudi ka jalema munafik apakah kamu berbicara seperti itu maneh mah boho lah ka dibejakeun atuh kanyahoan cek Allah ya awala ya'lamun ari si enggan apakah mereka juga tidak mengetahui bahwa aku lebih tahu cek Allah kepada apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka dohirkan rek didohirkan atau disebutkan ke orang Yahudi anger Allah mah apalnya. Apakah munafik termasuk siru asa nanti ustad Yahudi nanti apalin gitu apalin nah atuh tuh we jadi prank berlipat-lipat niat ngeprank kaprank ruasana sia mah beleguk maneh nage kaprank sia mah beleguk beti bejaan sia anu beleguk cek Allah sia anu beleguk namanya teu sadar gitu rek disumputkeun atau didohirkeun Allah mah apa sia teh nyumputkeun subhanallah Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Subhanallahnya. Tak kitu ngaos makasep kade urang bisa kabatur. Ada orang keur diawasi ku saha? Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala